Jeung wengi pamirsa, kendak deui sareng abi Putri Ayu Lestari dina warta dinten ieu. Pemirsa, kemacetan secara langsung di sababaraha jalan utama di Kota Bandung di isuk-isuk nepi ka peuting ayeuna disababkeun barudak sakola anu laliburan. Pemirsa, supados kieu kaayaan Jalan Asia Afrika pinuh ku kendaraan roda 2 jeung roda 4. Kemacetan mimiti karsa ti isuk-isuk nepi ka peuting lantaran loba keluarga anu liburan ka Asia Afrika atau Braga. Salilana ku loba wisatawan, parkiran anu pinuh jeung kendaraan anu eureun di sisi jalan oge jadi panyebab lalu lintas leuwih lalaunan. Petugas polisi turun langsung pikeun ngatur lalu lintas supaya kaayaan tetep aman jeung lancar. Masyarakat dipenta supaya tertib di jalan jeung ngagunakeun jalur alternatif pikeun kepadatan kamacetan ieu. Selama kemacetan ieu, masyarakat dipenta leuwih sabar jeung leuwih taat kana aturan lalu lintas. Mihareup kaayaan ieu, jalan Kota Bandung bisa deui lancar saenggeus liburan barudak sakola. Kitu wae warta dinten ieu, hatur nuhun anu engkos ngabantu.